Sangu we hungkulnya. Tadi ngomong maneh rek jeung lauk teh sebelah. Maneh mah tuh tengeunah meureun sangu hungkul mah. Alem we CS tuh tempo. Liwetna ge can asak. Tenang, harap tenang pokoknya mah. Tenang. Kege lamun disasak, lauknya lampurkeun. Tah didinya makan bersama jeung lauk. Nunggu seriuh pun Please sebelah. Deungeuna lauk seteh. Lain ngariung jeung lauk. Terus eta lamun digeroan lauk rek nyalampurkeun ku maneh. Ampun rempagna si ieu anjir. Waing jieun suluh daek maneh ceun suluh. Pusingkeun wae maneh bla. Ampun. Aing mah cas bla mah rupa-rupa wae itu da. Ngajak konten di leuweung, ampun aing maneh. Kan suasana baru. Penonton bisi bosenan di imah bae. Kan di dieu mah adem, tiis kana otak euy. Heeh, ai kitu teh mah. Tapi masalahna ieu tinggal itu, anjir loba sireum atul cas bla. Moal naon? Tuh, liang nage. Geus dicocokan ku urang make STM. Jadi masing nyocoge moal atel. Tenang we atuh. Sekalian teh ulasan hiji-hiji sireumna make salap 88 geura. Ampun sia marempag deui wae anjing otak eta. Ceuk saha tiis di dieu, geuning anger otak maneh kitu. Harengheng anjing otak maneh. Ampun. Si Kasreng ka mana nya belanya? Selila aing teu panggil jeung si eta, ulin nya ka imahna? Embung ah, Ces. Urang mah keur musuhan euy. Musuhan kunaon maneh? Eta peda urang teh nginjem duit ka si Kasreng. Weh, manehana kalau riweuh hayo we nana lagi. Arek ke urang nu kudu riweuh mah nu nginjemna. Pan urang mah kan santai we, Ces, enjoy. Nya heuh atuh riweuh si Kasreng bla. Da manehnana santai. Boting rek dipake pan duitna oge teh. Ai maneh. Lain gitu, Ces. Arek ge urang nu kudu riweuh mah nu boga hutang, tapi sabalikna kan urang mah santai, dibawa pres. Ampun. Please bla. Tong dibolak-balik teh. Ampun maneh otak eta. Mungkin otak nanti balik si ieu rempag ampun. Bla ai maneh deungeuna mana, Bla? Oi si CS. Bodo-bodo teuing tah, nu kieu udah harjeun lauk teh tah. Nah, jadi urang ngariung dahar jeung lauk, Ces. Tuh, hayang badak, hayang kupas, gaer, tuh loba, Ces. Udah kieu, Ces tah. Tuh. Tuh. Nikmat tapi hemat.